Manfaatkan teknologi pikan atikan biar digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun puji syarang syukur hayeuran sanggupan ka Gusti Nu Maha Suci. Margi ku rahmat sareng karunia na urang sadaya tiasa kampel ngariung ieu tempat dina kajian salat afiat. Anu kusim kuring dipahormat Bapak Ibu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset sareng Teknologi, anu kusim kuring dipahormat panitia sadaya pihak anu parantos ngabahas-bahasan siang nyiapkeun ieu acara kalense. Hadirin anu dipahormat, dina zaman kiwari anu disebut era digital. Teknologi parantos jadi bagian anu teu tiasa dipisahkan tina kahirupan urang sapopoe. Kitu di dunia teh kan teknologi gaduh anu kaada pentingna. Ngalaletan teknologi, murid-murid tiasa ngakses rupa-rupa sumber ilmu tina internet. Ieu tangtos pisan ngabantu dina ningkatkeun kualitas latikan. Sanajan kitu, urang lagi kedah wijaksana dina ngamanfaatkeun teknologi. Hadirin anu dipahormat, hayu urang bebarengan pikeun ngamanfaatkeun teknologi. Muga naon anu kusim kuring ditepikan aya manfaatna. Hapunten upami aya kaliputan dina kecap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baksosis di toko Adi, tuangna hayam bakar, internet di zaman kiwari ngagampilkan ing kabar. Baik kupat di Ciwidey, ya kan di kebun jati, ulah rusak ka HP gede, poho diajar, poho ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.